Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dalam video kali ini saya akan mentutorial cara ngalinting bako alias ngalinting tembakau. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Fajar Gasolin guys. Ieu mah konten hiburan, bisi nucan apa ngalinting bako tah di bejaan cara atau tutorial cara ngalinting bako guys. Nah, lanjut. Pertama-tama ambil pahpirnya. Tah, ieu pahpirna teh. Tah, kita letak dulunya, letak dulu mana ya sebelah yang manis-manisnya. Nah, contohnya yang ini nih, yang basah, yang dijilat. Tah, berarti ini yang manis. Tah, terus ini posisinya yang manis sebelah kanan. Terus ini ada bako. Terus gini, tuh tutorialnya guys. Tah, tuh sedikit lah, ini mah contoh. Tuh sudah gini, puter guys. Set. Tuh guys, tuh beginilah guys tutorial ya cara ngalinting bako. Tah, kieu cara ngalinting bako teh. Tuh guys, cara ngalinting bako tuh inilah. Terus tinggal nyenget deh guys. Tuh bisi nucan apal data acan terang cara ngalinting bako teh tah kieu guys. Itu tadi teh ya, pertama-tama teh diletak heula. Tah si pahpir teh nya pilih mana nu amis jeung nu henteu teh letak, palih dieu atau palih dieu. Terus terang nu manisna. Tah terus di posisi nu manisna si posisi kanan. Tah di posisi kanan tinggal dilintingkeun dah kos tadi carana gitu guys. Hatur nuhun guys, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kada hilap like, comment, share, and subscribe. Tah kieu cara ngalinting teh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.